matak dina kisah Isra Mi'raj Nabi kapan pernah jeung Nabi Musa alaihi salam sabada beres Mi'rajna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipaparinkeun hiji parentah ngalaksanakeun salat. Mulana pernah sareng Nabi Musa alaihi salam jeung saha cenah? Pernah sareng Nabi Musa alaihi dipegat ku Nabi Musa. Ya Nabiullah, wahai nu jadi nabina Allah, cek Nabi Musa, kenging naon anjeun ti Allah? Tembalkan jeung Nabi, kami ngengingkeun parentah ngalaksanakeun salat. Sabaraha waktu cek Nabi Musa? 50 waktu. Sapoe saputing 50 waktu. Urang ayeuna sabaraha? 5 waktu. Naon bae? Hiji salat duha, hiji salat subuh, 2 salat, 3 salat, 4 salat, 5 salat, 5 waktu. Kabayang dalam 50 waktu euy. Aya salat naon bae? Jigana aya salat jam 7, aya salat jam 8, sapoe sapeuteuh 24 jam. Jigana salatna teh aya salat setengah 7, salat jam 7, salat setengah 8, salat jam 8, salat we hayeul sapoe sapeting 50 waktu, sapoe sapeting 24 jam. 24 jam kali 2 48 jam. Lamun 50 waktu berarti sajam setengah jam sekali sholat. Mata jigana lamun jadi bareto Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu dipiwarang ku Nabi Musa angkat deui ka Allah, nyumpingan nyuhunkeun karinganan meureun salat teh euy. Hiji salat setengah 7, 2 salat jam 7, 3 salat setengah 8, 4 salat jam 8, 5 salat setengah 8. Ih, aya kira parang gawe. Ai geus. Bayana teh jelema moal sarolat nih, stres tigana. Nah, cek Nabi Musa na kitu atuh. Eta Nabi Musa alaihi salam, ya Nabi Allah Muhammad, wih deui ka, wih deui. Nah geuning kudu wih deui kami Musa. Moal kuatan umat anjeun eta nanggung beban 50 waktu. Moal kuatan sampai sapeting kudu salat 50 waktu moal kanunggaeun. Umat kami nu jarang kuatan. Bibisna garage pingpingna barueun, tongongna barana geus bison geuningan, jarang ku gede. Umat kami nu jarang kumaran teu kadugaeun, dibere sawaktu teu kadugaeun. Kapan Nabi baheula majang ku sawaktu salat. Loba maneh nu tinggalkeun eta teh. Komo lamun dibere 50 waktu matak Nabi Musa bener-bener kan Nabi teh Muhammad wah kadugaeun umat anjeun wih deui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salaresna teh kumaha ieu isin ari dititah ku Allah Nabi Musa kari-kari miwarang nyuhunkeun karinganan ka Allah kedah wih deui. Nya atuh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipiwarang ku Nabi Musa ieu. Anjeun wah kadugaeun umat anjeun hiji teh tadi teh angkat. Nya atuh maksakeun Nabi teh angkat deui ka Allah. Angkat deui ka Allah dugi ka Allah pikiran. 5
nuhun deui penat deui jeung Nabi Musa alaihi ku Nabi Musa ditaros kumaha atos kenging karinganan ti Allah paraditos sakumaha karinganan anu dileksakeunana kami teh kawitna tina 50 ayeuna mah jadi 45 waktu aduh wih nah geuning kuat umat anjeun kuatan lebih ka 40 begitu kuat umat Nabi sawaktu ribu tapi ribuan atuh sok anjeun sawaktu beta anu hudang dina waktu subuh dina salembur sakampung aya 1000 urang nu di masjid aya sabaraha jajar nu dititah hudang ke waktu subuh saking ku hayang seunah hudang dekat diponokeun naung nage pada mah panjang eta teh mah leng as-salatu khairun minan naum eta dibejaan cek urang mah hudang hudang subuh dan pedah hari ini Nabi mah da euy tara kitu eta teh bahasa kalimat nu luar biasa ari salat leuwih hade ti mamor salat baegan ari salat leuwih hade ti mam sare untuk sare ibrah nya sok sawaktu eta sabaraha jelema anu hudang sabaraha urang nu datang ka masjid nu bari pupurungkutan geuningan ayo ingin ka masjid bari ayo kamu aki-aki umur 89 tahun leuwih 10 tahun geuning di harudung sarung tadi gede pegang lepak namanya hentak jadi imam manehna geuningan Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim jabat itu kampur saurang aki-aki deui walau boleh di tukang panjang abina teh dah hese saking ku tiris sok tina sakampung aya 1000 urang nu ka masjid waktu subuh sawaktu bela wah cenah eta mah da pantes we cenah da waktu subuh mah kitu teh atuh kapan nu penting ngecan marona teh mah kapan anu penting nu gawe nepi ka penting teh mah lajeng sabangsana can panganten mah kapan meuti jam 7 tidur nepi ka mana teh nepi ka jam 3 teh kapanan dugsak teh capek we jeung ripuhna sok be lohor atuh bisi mung subuh mah eta alasanana kop ganti atuh nu eta lohor be lohornya sabaraha urang tina 1000 tas salembur nu datang salat lohor nu adan saha paling lamun teu kieu Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha da leutik nu adan lagi oh jarang nu hade mah euy engke paling banter rek maghrib nya paling meunteu budak leutik aki-aki nu tadi geuningan anu subuhna dagang teh nu bari pupurungkutan teh ge pegan lepok maghrib ayeuna mah teu ayuh-ayuhan ti imah datang ka masjid teh beurang teh lohor aduh-aduhan aduh ieu cangkeng karasa deui kaduh aing adi pencug aduh ieu datang ka masjid ada lohor
ayo ribut Allah ini saya dah kemudian mau kayak ngagantiin aku teh saking guhes sampai buktikan mengatakan maka pada tukang jalan-jalan tukang refreshing mengatakan tukang wisata eta teh cager nikmat eta teh mengatakan lempangan gitu teh kabi tahun jam kieu mata hayang buru-buru lempang terpercaya ditinggali kan itu ke rumah sakit anu kita ditanya abah hayang naon cager hayang mobil hayang aja nungeunah hayang naon atuh hayang lompat hayang lompat hayang lompat hayang buru-buru bisa lompat bunga mengatakan alhamdulillah sok tingali tak di sapan masjid lohor sabaraha urang hese teh hese mata kecil Nabi Musa angkat lima ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat beliau dugi ka 10 balik Kangjeng Nabi nyuhunkeun karinganan ditiwangan ku Nabi Musa alaihi sabaraha balik cenah ge tiap sumping dikurangan 5 waktu sumping deui dikurangan 5 waktu terakhir nu kasalapan kalina Kangjeng Nabi dipegat deui ku Nabi Musa alaihi salam kumaha parantos heug meunang sabaraha ayeuna Allah teh parantos ngirangan kana beban amanat nyaeta dugi ka 5 waktu sadinten sabaraha rakaat 17 rakaat cobi lohor naon eta teh salat lohor, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Lohor sabaraha? Lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kira-kira na subuh bisa dikurangkan jadi hiji teh. Moal isin. Kira-kira na eta lohor bisa dikurangkan jadi 3 teh. Nah geuning moal kuateun berat keneh. Muhammad berat kene berat dibuih lebih ke Allah minta dikurangan dari atau minimal asal jadi 2 rakaat maghrib jadi 2 rakaat cek Nabi moal kene age tampak ayeuna mah age tampak saaya-aya ayeuna mah sapoe saputing teh 5 waktu